Wah, loba sawah kene ya. Lamun aya nu jual, urang ek meuli ya. Tah, aya jelema sangsara ya. Lamun nanya ke sawah apa teh nya? Ya tanyakeun ya. Mang, kade Mang? Ya bos, biasa dibantos. Aya sawah anu rek dijual? Aya bos, nu balik kidul. Anu saha? Eta nu Haji Gopur. Oh, kinten-kinten sabaraha hargana? Dangu-dangu mah saem. Ah, murah sakitu mah. Besok sakali deui antarnya. Mangga bos, mangga. Assalamualaikum. Salam. Damang juragan. Damang alhamdulillah, Mang. Bade naroskeun juragan. Ari tanah nu balik kidul bade diical. Dijual, Mang, Pak Abi. Sabaraha? 500 juta. 5 juta. Tah, karsan aya nu priyogi. Sok lah. Ayo daek 500 mah. Anjing, jalanna dicana. Siap. Bade survei. Mangga, mangga. Antosannya Siap. Payu oge euy tanah akhirna. wah, aya nu wani meuli sawah 1 miliar. Tinu bogana 500 juta. Bati 500 juta. Benghar. Mang, butuh duit tak? Ya butuh atuh. Aya proyek daek. Ya hayu atuh. Dirinya menang 1% dina 1 miliar. 10 juta? Heeh. Gaskeun. Milu, hayu. One day later. Bos, tah ieu sawah anu bade diical 1 miliar teh. Kumaha? Cocok? Saya cocok. Tah, pembayaran bade kumaha? Bade atos cash 1 miliar atau nabi cek? Ah, telangkung si bos we. Abdi mah ngiringan. Tah, ngan bebegik ieu saya hoyong salilana di dieu. Wah, sawios bedo orang mah make mere 10 juta Kang Uwa. Bebegik bisa ngumpat. Kumaha wa, geus saya Can. Can aya bos. Tanggal sabaraha ieu? Geus jatuh tempo ya. Kumaha lamun mayar bungana heula? Geus bayar lah daripada eueuh. Sip atuh gitu mah. Day 2. Kumaha wa, geus saya Can. Can aya bos. Ieu ge padaguan BLT cair. Mayar hutang yang ngeraguan BLT cair segala tuh. Aku nanti mana deui keur mayarna. Kumaha mun dibayar ku bunga deui? Bayar lah, bunga wae. Day 3. Geus aya meureun, poe ieu mah. Astagfirullahaladzim. Ereng iraha atuh. Biasa we bos. Bungana 2,000 years later. Tiap nagih hutang, bayarna ku bunga wae. Kalau baki ya bungana. Mah, Aya naon kasep? lamunna atos ageng, cita-cita hoyong gaduh istri 2.
Terus pami istri dua eta bade dipiwarang naon wae eta teh? Nu kahiji mantuan mamah masak, nu kadua mantuan mamah nyeseh. Terus pami gaduh istri dua, aa bade bobo sareng saha? Aa mah bobo sareng mamah we. Tah aya. Ieu anakku berbakti ka kolo teh. Okay. Ari istri dua aa eta teh bade bobo sareng saha engkena? Cenah bobo sareng si ayah we. Alhamdulillah. Ieu mah da kahayang tah, ieu mah yeuh.